lah karunya kagegeloan bersih teh hayang jadi pejabat. Elah. Wah cager semua je syukur ya. Nah, saya tenggegal kerepesan dan ngigal diudang simut aing mah. Alah. Oh, diudang simut kita mah. Aing ngigal betul aing simut dikenal. Daramang sadayana moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja daramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan datang sadayana. Datang bagja harapan sadayana tuh maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikedenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Nah, salah, lain salah goblok. Nanti bisa nyebut kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh A saja. Lamun nyebut I A. Lamun nyebut E A. Lamun nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Ya, bener. Alah, bener euy. Ai nyebut Dayeuh Kolot tatangga saya. Ya, anjing. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah teu dipikir heula. Spontan gila bener euy. Jigana sapoe-sapopoena kitu teh. Nyebut cing canggeling manuk cingkleng cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu bisa gitu paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal itu. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabelit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Ye, khidmah yang omongkan belegu kagak. Ye, jangan. Ye, itu sekali mah jangan jangan. Nah, cek maneh teh naon, cek yang nyebut ulah naon, cek situ teh jangan. Keke dipaksa. Ya, anjing kan poho. Aduh. Alah, nyebut kanyut.
tatanggana palangkakan ayo nyebut bujur pantat alah ayo nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ye sia nyebut bool hese aja ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy ari awewena teh nyaan teh gulis ada urang oge can heulu anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya urang mangan ukur pancen kumaha cenah mah ayeuna tah air raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima tangtuna oge ku diterima teh bakal maksa mirusa tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker ngarti jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti siap awas 10 meter hiji duaan ngajaga waspada permana tinggal iya pada Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulang tereh nepi euy tungtung nama akang silaing naluturkeun leujang keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh si ontohon mudah-mudahan dewek bisa ngajodohkan eta dewe di landing room ya
lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamu rugul ya murugul pisan cing Pak cing euy HTT akang nu eleh nih eta ning si lain nuturkeun aing udah melang atuh hariwang ke kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu mare katakeun emak ade goreng kolot bisa anu nengor tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan satanyakan deui lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta heueuh aya kata-kata mutiarana diupuk barat bayang sakieu gila puisi negara dewa lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ya euy mawa sendiri menurut dasar naon ceh syahadah di lembah syahad saha naon teh bunga goreng sangu meureun goreng lukmas atawa goreng lukmas atawa goreng dodonges lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis hah separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah situ jauh-jauh tina teroris tina tariris jauh tina teroris tina tariris ai tadi disuruh tarawih awak dengan kuris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anang ulu anjir aceng anang ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jauh-jauh mau ke bangsa Ismail jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar suruh ngeunah kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh lain mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si lain bemo aya aing rek miluan heeh maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan mah halus makan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu bener hideung
deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ayeuna naon deui ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung batu lainna mun ditemu bak bubuk we telah lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyamung anjing sudah ambak kan aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang sekali-kali mah tuh karunya deuleu heug atuh sudah jadi hati supaya semangat lamun dina kue sok euy naon euy yang bolu teh mah eta geun hayang ngadengekeun tapi tidak ambak atuh kuing kue bolu euy heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok we anjing ambak kan aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar semar semir semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da para rondok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna Agus Dewala tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh seuh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing jadi wanian nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor atuh oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing di kampung we kana hobi rombongan ning watek sia teh ujung-ujung ngamak oh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nih butuh bene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kekewe kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok
Dekasep deh henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtung nama tak kitu geuning jadi pasaya urang teh. Ah cicing sia, keneh aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapa teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh ya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab. Aya tanya akang. Aing teh deuleu nanyakeun wungkul satedek ngalamar. Oh, si lain dek ngalamar deui. Heeh, nanaonan? Eta teh saingan aing deuleu. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe ya. Tetenya Aisyah Semar. Sah. Aduh, Gusti era aing. Kolot tapi ka kitu kan. Haling kitu bepeng. Naon sia teh? Haling ka mundur. Paling nu beger cenah katu. Nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu. Bisi cacat. Ngene ku abah urang tulungan. Ka itu jang. Tulungan aing ya. Kaki itunya euy. Mana teh bapana atawa anakna? Dewek teh bapana. Bapak tani. Jadi eta nu hideung teh anak maneh? Anak geuning mung di baju nya kitu we ning. Buligir we. Buligir keneh teh. Bae kahujanan ke taranjang. Nya hapunten teh pun anak teh idiot. Pek harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok Minangtueun teh kitu. wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut hanapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu Lawan tukang awan. Lawan selain ahli seni. lawan wae ya saya goblok jeung neungeul ngor teh dilawan Lawan kata lawanan. cikan sok aya nyawa sia ai batur ewak sia denengian teh ngalamar putri heeh sia modal ya loh naon sila kain didengkeng lawan atuh eungeup wah sia tolong silaka deuleu lanceuk aing deuleu itu apalah sia mau jadi gangguan beureun karaja aing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta anu mampar
Mudah-mudahan wae eta Dewi Nilandingrum tiasa kabantun wa. Sang pandita sampurasun ieu kaulay. Bima putra kang lumapa mandeg satengah warga. Ari bisuta kang lumapa mandeg satengah warga. Ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga. Kansa Ulah dikeresena naon den. kaulah sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belut jangan orai kansa Ari kitu kula. can kabantun eta anu kakasih Dewi Nilandingrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra. Oh, sae kula. Ukituna hamba rakyat negara Amarta lain nganung harti kaula sul kana kewajiban lepas tidak tanggung jawab. Sumon. Tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul. Tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara. Kedah manunggal deui. Wah, mudah-mudahan bae tiasa kabantun eta putri. Tulung. Naon tah? Sanu enter Tulung. Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang. Ulululululul. Oh, saha. Boa-boa. Alah, alhamdulillah selamat euy. Alhamdulillah takang di mana we. Alah, nyangsang deuleu dina tagara mutan. Allah, cekek. Ada loba sireum. Alah, aya Bang Bara deuleu. Gelo sia. Jadi tulungan nyebut Bang Bara. Jadi tulungan nyebut Bang Bara. Tolong. Wes. Aku mendekat rampluk. Gening maneh, Bot. Dola. Udah maneh. Ai dua rampluk atuh. Heuy. Aduh. Nah, si teh kawas jauh wae ah. Kakak selamat. Jalan itu negara. Alhamdulillah heuy. Alhamdulillah ya. Da walu. Naon? Ada si laing. Kuring mah paeh. Manya nu paeh ngocoblak euy. Mana nu pae? Mana nu pae? Aduh, Gusti. Mana nu pae hiriditkeun tuh. Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang. Ya. Nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi. Efek teh nya we atuh siat nyebut tangkaramutan. Alah punten ya.
Karambutan. Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh Dawala ulan kaula teu nampi pancen ti Wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon Wa Prabu palai garwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui iya kasaha ulan kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh ai Semar ai maneh ka mana jeung naon sababaya di luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta buta naon tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kade sia nyolok kana panon aing ieu sidik teh mah ulah pangijing buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula jarangan Bapak Wa Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon suka kumaha kulan pun bapa yeuna ka budak balik di ka budak nya ceuheu naon urus tunyung bawas diri agan pasti gumujang geura naon pun bapa geura bade ngawayuh hayang deui balik sia hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tanu disaurkeun ku agan mah kadewe Nilaningrum naon aduh kasaha Dewi Nilaningrum Neng Dewi Paur geus ngagerem kitu mah layak geura ku agan tuman teh bapa teh da mending kana ku agan dirikna kitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua wae nitah oge ning eta jeung ku batur mah mending ku agan jeung dirikna digali ku batur ridho ku agan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon mending piharan ku ya agan Allah tah kitu wa ngelehan maneh kitu kitu ngan galak pun bapa teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapa ngambek wajna dek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta terek dilamar ku kaula kitu wa jadi ayu Wa Semar di mana di ditu nuju gelut ini sini mun urang mah init lain ceplak bisa lain si dawala ka aing cemplak-cemplak teuing nya jika dugeuleuh bisa heueuh kabina-bina bejana siap layang kawin Uluh, ya anak. siap arah siap aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan Alah. Da uluh. Aya anak duh naga. Sareng saha kan teh? aula ba Nuhun agan. Upami teu yagan terase di teungeulan panginten uang. Nuhun agan. sawangsuna ba naon ieu teh panglarpi ka kieu teh Iya bade ngaheureuyan indung barudak.
ngaheureuyaan wasit Ragen sanes Salon bebende. agan tasan uninga uang pada bojoan deui Aduh. ya wong edan yaki-yaki Luas nyarita luas. Geus teu euleum. kasaha sun dewi nila ningrum geus teu era deui Nyaritakeun. goblok siang ngabongohan kurang ajar ajus wah Geus teu era nyaritakeun deuk. upami teu aya pitulung agan lapor we panginten uwa teh Atuh kabin teh. nuhun agan me bar wasmer bener nangka badranaya kitu nu we poho sorry mah Bener nekek luas. jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar sumuhun nun nyaeta kadewe nila ningrum leres genti ku bieu mah nanaonan ya cing gablek kakenya sebenarnya ya nah gablek bebeungetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motorogan sia jebeu numawi wa ulu itu si edan si edan siap bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh sunut alah ampun teuing kok coba itu make nu kitu kameramen pamenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kain nyebut jebau jebeu apunten siksa ngerakeun sia woi yuk binatang waduh anjir aya kitu gelut jago teh tara lila sudah reng-reng menang manehna mah kan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk ti tukang genong macan prak dikitu tadi backhand tuh Gila. aduh khawatir kan gelap mbak aduh bicik kene goblok yang mamam nanti aduh iya bere ku aing Tah eta bere. lumayan euy Paul aya. aduh pale mamam tah aduh anjing bau waduk kalah aduh bau kalah hah bau mau heg dibere deui mau bau anjing hamingkelenan aduh wow mingke jero kene kajaman kapal mana nah heuy baseuh
Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing banyakeun pujit aing nolol gitu. Ulah. Ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh? Kangge uwa. Duh na ieu aki-aki. Alah, rengsegan. Ieu. Rek kawin teh katanagaan teh, Pak. Sing gansing pangwarakeun pun bapa kanya. Kalau ieu kayak gitu. Ku keukeuh wae. Kumaha teu dajang hate. Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh heung hanyat deui sia teh. Sapraptane pun ieu Sang Sudewi Sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka. lulumpatan anjog ka ieu tempat. Tulungan. Kot Lah, sadu. buah-buah eta dileja. Tulungan. Alah Bapak. Itu geuning Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah indung silaing teh. Lain indung silaing. Minantu teh. Cabok sia wae. Lain jeung Bapak hayang saingan si ieu mah. Wah, Coba tinggal aya jami turang minta tulung bibi. Tulungan manusia. Ulu aya anak. Iya, Indonesia teh. Ulu. Oh, we gulis we. Jeung Bapak mah eta pantes cocok sia. Ieu pisan ampun pantasnya mah keur anak tah silaing mah nu tukang najang akane kanya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapak aing euy geuleuh aing pinungeun teh biheung teuing cekek wae ngalikeun Ya budak sing sareng panon. Tulungan pengawa saha salida? kaula teh ngaranten nila ningrum. Aduh, leres pisan. Wah, iya. Sembah ka pihatur wa. Naon geuning nyabat wa? Nen, bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket. Bogoh bibi pisan bogoh nange. Naksir tidak tadi pengen. Atawa itu anu tukang. Nah bogoh kan tukangna. Margi nu tukang mah kagungan serep. Bogoh ka sia sia buka serep cenah. Da eta cucungikna nolol atuh. Ulah tuh geura punjung si teteh. Oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Isoh. Semah lain eta goblok nu ieu. Oh ongkos sugan teh nu tukang. Naon maksudna nyebat wa? Kaula teh di nampi pansin ti wa Prabu Raja Nagara Amarta. Maksud nyangakeun sabda panglamar. Tobat teuing hapunten kitu pengawa. Kaula teh acan aya maksud gaduh salaki. Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusia.
tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapakna sigung anakna careuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusia nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusia iya mana manusia ya iya eta mah dadana lulu ilahar disebut dadana iya dadana Jawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna tah manusia teh nu mana tos ka koreh teh cando ampun wah ulah ka candogi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wah nu mawi teh oge dupi ieu gedengan ieu wah Semar itu nu pengker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles ya teh Charles aing ngencar ai kareles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai mah ya primus pria musibah dupi itu nu pengker abdi Siti Nurhalisah paingan mending nyemplung palai teh ka manusia neng teh laras bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceu aduh ampun bejakeun ka emak ku aing negreg teh nyaan bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusia teh kaula di mana tos tepang kaula teh kayang boga salaki teh kainya sae palai tepang sareng manusia mana manusia teh bapak laras ieu mah nu aya teh mengukur wujudna teu ditunjuk sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu ku sieun ku wani upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali ku ciri dupi cirina manusia teh dina apa dina gawe sapertos kumaha disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia teh tanen matak teh tiasa ditujuk tobat teuing Gusti geuning ieu pisalakieun kaula teh tulus kawinkeun tulus iya Pak hebat na bapak maneh apaan dibejaan ku abdi cece aduh asian siluncang kunang teh teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik
agan remason ayo wing ada kasih dengklok sih mah nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udak-udak juri kayak dasim kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu nek ridho pisan anu sepuh bade dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusa sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh ingking-ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telor aduh Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna gua udah pemana itu sama menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak jisim adi teh balalager gitu saroleh anakna teh aduh bararaos